Tiga. Sampurasun sadayana. Jadi abdi sareng rerencangan abdi bade ka Cisangkuy. Jadi abdi sareng rerencangan bade meser Surabi. Yeay! Pokon dagoan di ditunya. Hai barudak. Nami abdi Maira Zabia. Nami abdi Vanessa Jasmine. Nah, arurang teh ayeuna bade ngajelaskeun naon sih anu disebut surabi teh? Surabi atawa sorabi nyaeta olahan tina tepung beas anu sanggeus diuyahan jeung diparudan kalapa diasupkeun karena cetakan tina tandeu nu dipanaskeun make suluh. Nah, terus kunaon sih ieu surabi teh bisa jadi kadaharan tradisional Sunda. Nah, awalna teh di saprakna tahun 1823 surabi teh atos kasohor di kota Bandung. Jadi surabi teh kasohor pisan ku urang Bandung. Jadi surabi teh jadi kadaharan khas di kota Bandung. Abdi Silvi Rizky Ramadita bade ngajelaskeun naon wae sih bahan nu dipake jang ngajieun surabi. Pertama, aya tepung beas, kadua aya tepung tapioka, katilu aya uyah jeung aya santan. Ayeuna abdi Surwangi Resti bade ngajelaskeun kumaha cara ngajieun surabi. Anu kahiji, eta bahan-bahan anu tos disebat ku Silvi dihijikeun dina hiji wadah. Tuluy diaduk nempikeun karata. Anu kadua, asupkeun endog jeung santan. Aduk nepikeun karata. Disaring adonan eta teh tuluy dicicingkeun nepi ka 30 menit. Anu katilu, panaskeun cetakan atawa wajan surabina. Tuang eta adonan jeung cicingkeun nepi ka keluar gelembung udara atawa pori-pori dina permukaan surabi. Anu terakhir, bere hiji sendok makan oncom diluhureun surabina. Tah, sanggeus eta tutup cetakan atawa wajan surabina. Lamun geus matang, surabi siap diangkat jeung disajikan. Ayeuna abdi salah sabila bakal coba ieu namina surabi original. Mari kita coba. Enak, kumaha? Surabi nu disolong mah aya nu kuring. Antarapi di dieu mah surabina aya kuahna. Sampai guys. Ya, jangan dulu dong, gak bener.
Nami abdi Vanessa bade ngajelaskeun asal usul di nasi timbel. Jadi nasi timbel tuh Kan areurang tos apal nasi timbel teh nyaeta kadaharan khas di Sunda. Tah kunaon nasi timbel teh bisa jadi kadaharan khas Sunda? Aya hiji carita anu nyebatkeun yen nasi timbel teh bekal anu dipasihan ka para pejuang anu rek tempur di zaman penjajahan. Nah, dina bekal eta teh tos aya sangu sareng lauk paukna anu beragam nyaeta aya hayam, aya gepuk atawa empal, terus aya lalaban, sambel sareng tahu jeung tempe. Nah, terus aya cerita nu lain oge katanya teh nu zaman baheula teh si nasi timbel teh didahareun ku para petani anu keur ngabajak sawah eta teh bekel dari istri-istrina mun si petani teh Nah, si nasi timbel anu dibekelkeun ka para petani teh dibungkus ku lempah cau. Nah, terus pas dibuka ku petani-petani nu rek dahar di siang poe, si sangguna teh keneh pulen. Terus si lauk paukna oge keneh haneut. Nah, jadi arurang Sunda resep ngadahar timbel. Oh ya, lamun kalian hayang nyari-nyari nasi timbel teh di mana, kalian bisa nyari di sisi-sisi jalan nu hargana murah jeung Atau oge di restoran-restoran Sunda. tapi hargana teh lumayan rada mahal. Jadi esina teh aya sangu, ada hayam goreng, aya Sambel, tahu tempe, lalapan jiga kieu tah ieu timun, bonteng. anu di Indonesia mah disebutna timun, di Sunda mah bonteng, ieu teh kemangi, ieu teh ngeunah-ngeunah. Nu ieu namanya teh Leunca. leunca. Tapi Surabi nu di Bandung beda, Surabi nu di Solo bedana nyaeta nu di Bandung si Tiga dagoan di ditunya. ulang Jack aku nyet. Nungguin Maira lama guys, harus sisiran dulu. Lama banget dari tadi retake adalah 5 kali. Dadah, bye. Retake 5 kali. Dadah, bye. Nungguin Maira lama guys, harus. Rasun sadayana. Jadi di dia Jadi enak, abdi bakal nyobain nu Surabi sareng oncom. Abdi kirang suka oncom. Jadi enak, abdi bakal nyobain nu Surabi sareng oncom. Abdi kirang suka. Jadi enak, abdi bakal nyobain nu Surabi sareng oncom. Abdi kirang suka. Hai dah, ayeuna arurang bade ngajelaskeun nama dulu ya. Hai dah, ayeuna arurang bade ngajelaskeun nama dulu. Jadi, iya, abdi sawa bakal ngajelaskeun naon bahan-bahan anu dipake buat ngebuat surabi. Oh ya Mas, kita mau izin mau syuting di sini, punten ya, boleh gak? Guys.